Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana patepang deui saram sim kuring mangadui mohon urang ngadongeng deui dongeng ngancak kamari nu judulna si kuncir. Mangga kaum dangu sadayana ameh teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae jujur carios si kuncir ieu. Sok yuk. Bahakong teh kaum dangu sadayana geus nyampe ka imahna si kuncir. Ari anu ditayangan kumahna teh nyampak geus eueuh di imahna. Da kusabab samemeh manehna kadinya si kuncir teh geus aya nu ngabejaan ku guruna. Atuh si kuncir teh indit jeung indungna ka puncak Gunung Kulon. Ai bahakong ningali kieu teh bakat ku nafsu. Mohon kaum dangu sadayana manehna teh murang maring ka imahna si kuncir. Imahna si kuncir teh dihancurkeun ku bahakong teh nepi ka didurukna. Goblok. Kemana ieu mangkerukna teh eueuh. Ku aing sugan ku duruk di imahna. Atuh teu sila kamu dangu sadayana bahakong teh ngaluarkeun deui ilmu campe pamakena. Ngaluarkeun seuneu tina dua dampal deungeunna. Eta seuneu teh langsung ngaduruk imahna si kuncir. Atuh kaum dangu bahakong teh ari geus ngaduruk rumah si kuncir mah maneh teh cuk indit nu maksudna rek manggihan deui anak buahna. Teu seueur lah manehna teh geus nepi deui ka anak buahna teh langsung ngomong ka anak buahna teh kieu. Woi, ayeuna kumaneh? Ieu lembur teh jarah kabeh anu ngalawan bodaran kumaneh. Awas lamun nyampe balik teu hasil aing erek balik ti heula. Kitu kaum dangu sadayana bahakong teh nitah anak buahna titah ngaranjah eta lembur Cijambe. Ai bahakong mah geus nitah kitu teh teu kongsi lah manehna mah teu hayang lila sikeuna teh kaum dangu sadayana. Mohon bakat ku nafsu meureun nya. Atuh manehna teh langsung balik ka markasna. Markas Karaman Ajagleuweung. Urang tunda heula kaum dangu sadayana lalampahan Mbah Akong jeung Karaman Ajagleuweung nu keur ngajarah ka lembur Cijambe. Ayeuna urang nyaritakeun heula nu keur indit ka Gunung Kulon. Nyaeta si kuncir jeung mana manehna teh teu kusila geus nyampe ka Gunung Kulon teh. Kuncir geus nyampe maneh oi. Kitu cek Iado teh nanya ke si kuncir. Ari si kuncir ngajawab kieu. Geus ki kumaha euy? Aki di dieu teh. Aki mah teu kuna naon kuncir. Yuk urang ka jero we teu hade ngobrol di luar mah. Tah mak maneh ajak urang ka jero
cut atau tiluanana teh kaum dangu sadayana geus kitu mah arasup ka imahna Ki Adot. Atuh ari geus asup ka jero mah si kuncir teh langsung ngenalkeun wae mana ka Ki Adot. Ki, tah iyo, mau orang teh euy. Ngaran teh Maci. Bagia Nyai hampuranya di dia mah kieu kayanana. Teu naon Aki, anggur mah kuring nganuhunkeun ka Aki teh. Nuhunkeun naon da perasaan Aki mah henteu ngarakukeun naon-naon. Ari si Aki nyaho Aki teh geus nulungan anak kuring nu ngaran si Aji, geningan ayeuna mah ngaranna teh si Kuncir. Eta mah ngan kurlanian hungkul. Aing ngaran mah tetep si Aji. Ari si Kuncir mah eta teh ngaran nu bakal dibawa ku manehna. Bakal jelema teh bakal nyaho ka si Kuncir teh ngaran teh lain Aji tapi si Kuncir. Atuh kuring nganuhunkeun ka Aki geus ngabeng-beng si Kuncir. Katarima Nyai. Dalam menurut Aki mah sigana si Kuncir teh geus teu kumaha boa. Ulah kitu Nyai. Da hirup mah deuri hayang-hayang paehkeun da teu bisa diembung-embung. Da maneh Aki mah da geus ieuna kudu tutulung kanu butuh teh dalang kanu susah. Gitu kaum dangu obrolan BAC teh jeung si Aki ari si Kuncir ngankur merhatikeun ka obrolan dua jelema eta. Ki, orang narek mani heula euy. Pentingin naon ngarudang kieu nya Ki. Urang mani heula nya Ki. Ari maneh Aji atur mah penting-penting tiris. Ari maneh mah hareudang cenah. Aki mah terserah maneh wae. Atuh Haji manya penting-penting arek mandi. Mane mau nian model batur mani tiris kieu. Mane mah hareudangnya. Oh. Hareudang euy. Ya atuh terserah maneh hari kitu mah. Jika we atuh arek mandi mah mama arek ngobrol we heula jeung si Aki ya. Da geunian can tunduh. Atuh mah urang mani heula nya. Jika tuh Kuncir mandi heula, maneh hayang mandi mah. Atuh ari geus kitu mah kaum dangu sadayana si Kuncir teh indit nu maksudna rek mandi di walungan. Ari Ki Adot jeung Maci mayana mah nulikeun ngobrolna.
Hehehe, si Aji teh ilmu ayeuna mah geus masagi, tapi kurang sampurna keneh ari manehna teu dipake ilmuna kanu bener mah. Hehehe. Nya Ki, kumaha tuh Ki? Si kuncir teh ame aya mangpaatna boga ilmu teh. Hehehe. Cek Aki mah manehna teh mulai isukan mah kudu ngalalana neangan pengalaman, tapi terserah maneh nyai. Da maneh mah nu jadi hidungna osok berat. Hehehe. Heeh Ki, hari kitu mah berat, tapi ai jangka pentingan si Aji jeung jelema sejen mah daek teu daek urang gen kudu mikeun Ki. Halus maneh teh boga pikiran gos kitu nyai. Geus we nyai mah cicing di dieu jeung Aki. Da ku Aki gen moal dina naon-naon. Bahkan mah ku Aki gen ek dianggap anak sorangan we. Hehehe. Kumaha daek nyai? Ih, hari api mah Ki terus atur nuhun Aki geus kitu teh. Da abi geus teu boga saha, teu boga bapa, teu boga indung, teu boga bapa. Atuh ku Aki diangkat jadi anak mah abi gen atoh Aki. Abi bisa ngulaan nu jadi kolot. Ari kitu mah mulai isukan si Aji teh sina nyari pengalaman. Ilmu anu geus masagi teh kudu dimangpaatkeun euy jangkana ian manusia. Hehehe. Atuh hari geus kitu mah Bi Aji jeung Ki Ado teh ngobrol nu panjang deui. Ari si Aji kamdang sadayana maena teh nu keur indit nu maksudna reka sisi balungan. Maena teh ngaranna geula ningali cirim bodas kakalayangan. Si Aji teh mikir na jero hatena teh. Ieu teh naon ya euy? Ieu teh curi apa manusia? Manya ya curik. Ketang dah. Curik teh aya cenah euy. Tapi orang mah can manggihan kos kumaha curik teh. Hehehe. Gitu kerantesan hati si Aji teh. Hariat cirim nu bodas eta teh makin kulebat jeleng ka walungan. Tapi anehna dina walungan teh manehna teh kos nu ngambang lempang cepak cipuk henteu teuleum. Ancet. Hebat ta jelema euy. Dina cain teu teuleum malah loncat-loncatan kitu euy. Wah, hebatnya. Sahanya euy eta teh? Aing teh nyaho sahanya. Cing lah wong deketan kurang. Sugan we manehna teh bisa diajak ngobrol. Lamun diajak ngobrol mah dipental lah. Eta ilmuna teh bisa lempang tina lur cai. Gitu kerantesan hati si kuncir teh. Tunggu sila si kuncir teh langsung cut we ngadeketan. Hei, mana saha euy? Gitu si Aji nanya ka cirim bodas eta teh. Ari cirim bodas eta ditanya kitu ku si Aji ngan kur ngareret ku sisi panona anu tajem. Teu srila kecil cirim bodas teh nyampurkeun si Aji.
Wangi-wangi saha. Wangi-wangi ganggu kamu yang. Orang malah ganggu. Nih, orang mananya, oi. Mana hebat bisa, oi, pokoknya kamu gitu. Bisa lompang nacai, mana? Ya gitu sih namanya, ya. Keselancang, ganggu kesenangan aing. Orang mah tuh ganggu. Nih, orang menanya, amane, atau mana? Asa ganggu mah, hampura, orang, oi. Hehehe. Makanya, agak ya. Agak sedikit dong, omongan teh. Ulah ngambek katanya. Gitu mana mah, oi. Orang nanya bener-bener, malah ngambek mana mah. Tepuk lah. Enggak selek mandi wae. Hampura tulah. Bisa orang ngaganggu teh. Jika tuh si Aji teh ninggalkeun jirim bodas eta, ari jirim bodas eta ningali si Aji ini gitu teh angkah ngapuruleng panona teh. Masalancang sakanya. Wani-wani ninggalkeun aing kitu. Sanyaho aing teh saha. Curelat atuh eta jirim bodas teh nyerang ka si Aji. Ari silong tong kertong hoy leumpang teh ngarasa aya angin tiis ti tukang. Atuh si Aji geus ngarasa kitu curelat maena teh loncat ngahindar ka seranganana eta jirim bodas. Plos tara jangan jirim bodas teh ngeplos, tapi jirim bodas teh rikati langsung nonjokkeun dengan katuhuna ka sirahna si Aji. Syuh dari si Aji langsung rikat angel keplos mana teh loncat ka sisi. Atuh serangan jirim bodas teh ngadahar angin. Manusia anjoy. Tapi ini mah luar bisa. Bisa kenal gitu. Sok lah. Layanan kurang. Ayo ke mana yang gelut mah. Bisa. Bagus nggak siap. Kaum dangu sadayana orang cekapkeun sakieunya jodel si kuncir tina dinten ieu teh. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Sim kuring mengadoy minta dihampunten namun dongeng si kuncir ieu seueur pisan ka kiranganana. Tong hilap kaum dangu sadayana di subscribe, di like and comment, hatur nuhun. Amit mukur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.